Ji, sia kalah ngahulang. Kudu kumaha? Make nanya. Neangan dahareun atuh goblok. Bongan sia tuh dakun we cenah suluh mamawati imah ke dahareun neangan di gunung angger we ripuh. Ada sebenarnya mah sangge ke gunung teh tepurun. Manya. Heeh. Awas we sia kehead mun aing menang dahareun moal dibere ku aing mah. Deulekeun. Aing ge bisa ngancem mun si haus ku aing moal dibere nginum sia hok. Gua siapa takut lah. Aing mah moal mata haus soalnya di imah ge geus nginum cai sagalon. Sagalon mata sia meletak. Anjing, nang itu ngagayot. Kanjut sia ngagayot, Mang. Aing mah ngabejaan hati-hati we, Mang. Soalna di dieu mah loba pacet, lamun bobogaan sia nepi ka digigel pacet, ke moal bisa gede deui lemah syahwat we nu aya. Aduh. Mang eta kondisikeun tah nu ngagayot ih. Kade di dieu teh loba hewan, Mang. Aya siraru, aya kalajengking Afrika. Ke mun digegel kumaha? Ada hese. Keun we atuh moal matak digegel ieu lah goblok. Masalah. Nah eta bobogaan sia ngagayot geuleuh ih. Eta teh lamun aya hewan mah digegel sia tah. Cekel ya, jik indit. Rudet. Gawe atuh sia teh nombak-nombak kucing ke atau naon. Nombak kucing ieu teh. Oh, jig. Oke. Jig gawe pokona mah manggih hewanan we tombak we langsung lah. Najis. Tupan kalau cicing sia nombak mah. bujur sia mang lah. Neangan sampo jig. Eta, Mang. Colok gerak ku aing. Ku aing sia geus dibejaan tah. Eta bobogaan sia ngagayot tah kehead keur teh ngagayot burut deui tah. Kumaha sih geus dibejaan teh? Omat yo. Kangge maraneh nu tinggal di sekitaran Gunung Sawal lamun ulin tong jauh-jauh ke Lembang, tong jauh-jauh ke puncak. Jat bensin. Mun saukur rek popotoan cukup di dieu we di Murbei. Marilah kita lestarikan. Jaga lembur. Iya lembur urang, euy. Dasar awewe sombong. So jual mahal sia teh pirage ku aing diajak mandi bareng mani embung saleuheung mun geulis sia teh eta beunget geus jiga stop kontak ngaku-ngaku jiga Raisa. Ka era anjing. Aing kalapung sia hok sia. Aya naon ye? Aya naon? Eta si Jamilah mang sebenarnya nama aing teh bogoh ka si eta. Ngan si etana jual mahal geura. Padahal mah aing kurang ganteng kumaha. Aing mah hideung-hideungnya da kasep mang. What the fuck? Kemana? Aing nyek ngelewat. Emang biasa nama bisa ngarelewat ka dieu tapi ku sabab ayeuna keur krisis keuangan jadi sagala lagi diduitkeun. Pan aing nyek balik ih. Tiban heula mayar. Dikeun nya. Wayahna. Aing tadi basa indit mandi di dieu teh usia. Eta ayeuna pas aing balik da di portal kudu mayar goblok sama teu ideung lah. Alik Di bejaan teh. Dengekeun nya ieu teh aturan anyar. Nah, di dieu aya CDC singkatan tina ceban dong ceban. Jadi mun naik lewat ka dieu mayar ceban. Tah, lamun nu ieu mah upnya di dieu ka jalan ieu mah gratis kan sia lamun naik balik ka imah kudu muter heula ke Bandung. Ieu nya ayeuna teh keur krisis keuangan jadi sagala ge diduitkeun. Jangankan ngelewat ka dieu isuk ge nya di tampian Haji Usman ek diduitkeun. Si beungeut 1000, kiih 2000, modal 5000. Nu gratis mah nu hiji hungkul nyaeta wudu. Tapi lamun adus mah nya tetep mayar da meyakeun cai itu dah. Pokoknya mah mulai isuk mah sagala ge diduitkeun nya. Tidak ada yang gratis, anti gratis klub. Ngertos maneh? Oh gitunya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Wow. Jadi meren isuk mah aing ek nalebeungeut maneh ge kudu mayar kitunya meren. Sadetik 1000 kitu. Luar biasa Anda ini ya segala diduitkeun. Kena ieu tanah sia-sia sapang aing na we meureunnya euy. Hoyong digesek sia ku aing kena tangkal salak goblok. Sia ngagesek aing kena tangkal salak. Tangkal salakna nu rujad. Deblok. Punya masalah. Ayo ke sini. Yap. Ayo sharing-sharing lah. Ayo naon ieu teh, sok ngomong. Kumaha tuh euy? Kumaha naon ieu teh? Ek bisa ngabantuan kumaha aing? Ai siana teu ngomong mah ih. Wah.
Urang teu ngarti ku bapana kabogoh urang wa. Urang sok dibeudan wae geura. Padahal mah urang unggal apel ka imah anakna, urang sok mawa sirup pikeun manehna wa. Eta nu leuwih aneh mah nya. Pan urang teh remen apel ka kabogoh urang ya wa. Eta da saking remenna meureun eta emana kabogoh urang kuat karesepeun ka urang geura. Urang kudu kumaha ayeuna wa euy. Pan teu masuk akal wa, urang geus pusing geura euy. Emang heueuh sih mana mah geulis gitu, tapi kan urang resepna ka anakna lain ka emana. Jadi cek ayeuna kudu kumaha, urang mending bobogohan jeung anakna, bobogohan jeung emana atau bobogohan jeung bapana, wa. Tolongan urang wa please euy, urang tenang we. Pokona mah lamun uwa nolongan urang ke, urang bakalan mere kupat tahu ka uwa. Lamun uwa hoyong sate, nasi padang, karedok sok bebas wa, asal mayar sorangan we wa. Coba urang teh geus hayang kawin ieu teh wa, tapi aya situasina kieu mah kumaha coba wa. Apa urang kudu bunuh diri wae kitu wa euy, ek mutuskeun awewe urang. Urang ek mutuskeun awewe urang da sin teu meunang deui wa. Geus eta hungkul bogohan ka urang. Nah, nu kahiji masalah mengenai bapana anu baeud ka manehnya. Eta coba geura ganti nu biasana maneh mawa sirup ganti jadi martabak ke atau naon. Ieu da bapana si Neng mah beukina ge sirup. Teu lain. Da masih sirup ge ari nginumna ti peuting mah teu ngeunah, coba ganti bere kopi jeung jarcok pasti daekeun geura sok insyaallah. Nuhun wa euy sarana wa ieu sirup kanggo uwa hitung-hitung hadiah lah jeung uwa. Lah pokona mah urang kumaha carana we supaya urang bisa nikah jeung si Neng lah.